wabarakatuh. Pamirsa sadayana, dina waktos ieu abdi bade nyuhunkeun pandapat Mama perihal sasi saum Ramadan anu babarengan sareng waktos wabah corona. Sasi saum di tahun ayeuna teh kos kumaha sih? Sasi saum ayeuna teh sangat spesial. Karena naon dicarioskeun spesial? Karena sasi saum ayeuna teh bertepatan sareng mewabahna penyakit corona. Naon ari penyakit corona teh? Penyakit corona nyaeta penyakit anu asalna teh ti Wuhan, Cina. Di mana penyakit ieu teh masa penularan teh 14 hari. Makanya pemerintah menginstruksikan seluruh masyarakat untuk seluruh masyarakat kedah cicing di rumah soalnya naon untuk memutus rantai penularan. Wajib teu sih sholat taraweh di masjid atau kamu sholat waktu dina kaayaan kos kieu? Seperti nu dicarioskeun ti payun tadi, sholat taraweh kan sholat sunat sebenarnya masih bisa dilakukan. Sarang pamarentah oge kan di tempui oge entos masih antara sholat taraweh bisa dilakukan di rumah, masing-masing. Jadi kalau menurut mama eta itu terlalu wajib dilakukan di masjid atau di mushola dalam dalam keadaan kos kieu. Jadi di rumah oke masih bisa dilakukan. Naon anu diharepan dina bulan puasa ieu? Masalah mah seueur di sasi saum ayeuna teh soalna naon terutama anu dipermasalahkeun ku para ibu-ibu, di mana harga pada naik kali pertama anu paling utamana yaitu masalah sembako, harga pada naik. Akibat anu dirasakeun sasi saum anu sakaligus babarengan jeung wabah corona anu masih nyebar luas. Dampaknya tuh sebenarnya mah seueur pisan ieu teh. Pertama urang ka mana-mana hararese. Soalnya pamarentah kan atos ngaberlakukeun lockdown daerah, di mana lamun rek ka mana-mana teh hararese. Contohna mama arek ka kantor hese teu aya kendaraan, uwina oge teu aya kendaraan. Terus kayak siga para pemasok barang kedah dibekelan surat tugas anu nganyatakeun anjeunna teh kedah ngirim barang ke perusahaan eta. Nah, anu kalau pisan ku urang di dieu mah urang ka mana-mana kedah nganggo masker, lamun tos di mana-mana kedah cuci tangan. Ya pokoknya mah seueur lah dampakna. Nah, ambe urang tetap sehat di waktu saum di waktos kaayaan siga kieu. Lamun urang hayang sehat di waktu saum ieu, pertama urang mamna anu sehat, kedah mamnu sehat, tidur bobona kedah cekap, jaga kebersihan, ya lamun tiasa olahraga, ngaleueut vitamin, eta salah satuna ya kanggo nyegah supaya urang teh senantiasa sehat. Dipersiapkan ku mama kangge di waktu buka puasa sareng sahur
ambe urang kahindar ku panyakit corona. Anu utamana lamun urang buka puasa satiasa mungkin mah mam ka maman anu bikin sehat. Misalnya buka puasa anu langkung ti payun ya urang mam heula kurma. Soalna naon kurma kanggo tenaga. Nah, terus namun itu seueur ngaleueut air putih. Ngaleueut air putih karena urang kan setengah harian kan urang kan saum sementara badan mendiamkan cairan. Nah, kalau sahurna sami we sahur ge ya lamun tiasa urang ieu nanti ngamam ka maman anu sehat lah. Sareng lamun tiasa ditambi sareng vitamin seueur ngaleueut air putih. Nah, anu paling utama mah ya urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar ti bahaya penyakit anu ayeuna nuju ngawabah nyaeta